Sok gerage ka urang di bulan Ramadan geus ulah naon nu dibaca Quran sabar aja na kiai sapoena ulah loba-loba 6.660 ayat sampai sapeting teh ulah loba-loba waduh cenah kiai teh monya sa Quran lamun embung sapeting tamat Qur'anna geus bae atuh sajuz. Jadi berarti sapoe sajuz geus 30 we sakukuran. Sanggup ngaji? Sanggup. Awas ya mun teu purut. Cenah teu kuat kiai kula mah lamun sapoe sajuz mah. Kuatna? Kuatna ngan sakadar sapoe salembar. Jadi lamun sapoe salembar insyaallah lah meureun aya sataun mah tamat. Tuh masalah guys. Kuat cenah selembar ge kuatna saayat tuh masalah saayat guys tanggal 1 Ramadan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim sadaqallah guys isuk tanggal 2 A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin kumpul di dia Masya Allah kumpul di tempat pendidikan wahyu Allah di tempat pendidikan Al-Qur'anul Karim sakumaha nu geus sok dibabaca ku para ulama khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama pangbagus-bagusna di antara aranjeun kabeh jelema nu daek belajar Al-Qur'an saenggeusna belajar daek ngawurukeunana wah geus teu moal tanding belajar Quran haju bisa haju ngawurukeun ai belajar mah belajar ngan teu bisa ulah coba-coba cara iya nyana mah teu pati bisa tapi hayang magahan atuh pahili sod jeung sin pahili dal jeung bod pahili medak atuh nu ngondangna ge palingnya tatangga ge teu make berkat sebab sakitu aya atuh Nailah orang di tempat Al-Qur'anul Karim Allah ngajelaskan Masya Allah indah luar biasa Innal ladzina yatluna al-kitaba wa aqamus shalah al-ayah sanyanya jelema anu maraca Al-Qur'an belajar narapi makharijul hurufna ditambah ku variasi-variasi zainul Qur'an jang supaya betah maca Qur'an ku urang sorangan ai bagus makan betah suarana bagus makharijna bagus lagamna bagus atupan betah 2 jam 3 jam ya haju nu ngadengekeun ge betah cara budak leutik tadi tekan ngeunaheun coba MTQ-keun jeung ieu duaan nu ieu karak lahir maca Quran nu ieu tere balik ka ditu sok adukeun geura ge musabaqona duaan juara kadua nu mantak nu tadi mah bagus dididik
belajar alif naga lempeng mantak awewe mah resep pun alif lempeng lamun alif jadi waw wah berat. Nah jadi jelas kan alifna bakna dan selanjutnya tuluy atuh divariasi make lagam-lagam kadang ngendakan geunah coba ieu dengekeun coba dengekeun saayat asana lamun urang ngadekeun nyana saayat be nu tadina urang lapar jadi seubeuh sebagai sebenak itu maksudnya. Nah iyalah innal ladzina yatlunal kitaba sanyana jelema-jelema nu maraca Al-Qur'anul Karim bisa macana rapih diamalkeun bentuk pengamalanana wa aqamus shalah ngalaksanakeun salat boga hartanya na wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah bebereanana luar biasa eueuh deui nu diharapkeun yarjuna tijaratan lan tabur sakadar hayang kauntungan anu eueuh rusakna ridho Allah ganjaran Allah dibentukeun ku Gusti Allah surga maca Qur'an teh yarjuna tijaratan lan tabur. Nah ieu ku Gusti Allah bakal dibere liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli bakal disampurnakeun ku Gusti Allah bentuk ganjaranana ditambahan ku berbagai karunia-karunia dibentukeun sorga tukang maca Quran nu rapih maca Qur'anna tur ngarti kana maknana diamalkeun dibentukeun salat puasa zakat haji dan lain sebagainya eueuh deui bakal kasampurnaan nu bakal dibikeun ku Gusti Allah iwal ti surga. Ya Allah ieu kabeh ahli surga ieu ya ahli surga ieu kahayang mah ya surga ieu atuh lamun lain urang resep kana maca Quran jam moal daek diuk di dieu moal daek diuk di dieu urang ku sabab resep ka Al-Qur'an daek ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'an geunaheun sejuk perasaan tuh. Nah iyalah Allah teh apan meureun ningali ka jelema-jelema nu sok maca Quran aju ngalaksanakeun dibere ku Gusti Allah kasampurnaan ganjaranana kajen teuing aya dosaan dihampura ku Gusti Allah innahu ghafurun syakur Gusti Allah maha hampura tur maha narima kana syukuran-syukuranan membalas karena syukuran-syukuran dibales ku surga Allah subhanahu wa ta'ala. Eta penting tak innal ladzina yatluna alkitab sanyana jelema anu maraca Al-Qur'anul Karim nganu baca Al-Qur'an teh bentukna loba-loba macem-macem nomor kahiji jelema mukmin lamun jelema mukmin maca Quran masalul mukmin allazi yaqra'ul Quran masalul utrujah jelema mukmin anu sok maca Quran percis kos jeruk Garut Masya Allah jeruk Garut maka karak dipecel ge kakar dipecel sengit jeruk Garut guna kuari mah eueuh ngan tinggal ngaranna be jeruk Garut beak ku Galunggung pindah kuari ke Palembang pindah kuari ke Kalimantan jeruk Garutna bibitna mah eta tapi bentuk non kitu ngaran hasilna lain deui jeruk Garut mah lamun aya nu gering dibawakeun jeruk Garut memeh ngadahar geus cager
hebat wae jeruk Garut. Masya Allah, orang nu mawakeunna ka bogohna. Cager langsung. Bawakeun coba ku Haji Pendi tambah gering. Sanajan jeruk Garut. Nah, iya. Jadi masalul utrujah kumaha eta? Ya Allah, jeruk Garut mah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Angina ambeuna seunit, rasana ge amis. Yalah jeruk Garut. Jelema mukmin anu sok maca Quran ka ambeuna seungit. Ieu nu kadarian sok maca Quran seungit. Coba yang telok maca Quran buka kelekna. Enggak pamajikanna ge embung hangrueun. Telok maca Quran bukas kitu urang lamun boga pamajikan anu sering maca Quran teu kudu make nu sok disemprot naon? Baygon. Iya tah. Ya Allah, nyahona nyana mah ka baygon doang. Ampura urang dieu teu nyahoan bangsa spray bangsa parfum teu nyahoan nyahona baygon. Mantap ka dieu ge neuk ka dieu make baygon sret. Urang boga pamajikan tukang maca Quran, Masya Allah seungit. Boga salaki bisa maca Quran seungit. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Ambeuna seungit. Terutama ambe maknawi. Kiai Badus Salam henteu kasep tapi barang maca Quran ngasepan gari mah teu kasep jak ulah ge nyaho ke pemudana ya biasa bae. Nah Haji Pendi keur ieu kasep keur ieu mah kos dan Mendra tapi kuari barang tilok baca Quran atuh sarua jeung nu solear. Tilok baca Quran Masya Allah tuh kan beda untuk baca Quran. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Ngan maca Quran teh ya, maca Quran beda jeung khutbah. Quran aya lagamna, di antarana naon lagam Quran ngaji. Terus ih pinter oge budak keur kasurupan. Kasurupan ka jeung ngomong ge. Teu asli teu. Aslina mah teu bisa teu nyahoan. Nah, ieu kan aya lagam-lagam urang geuna hendeuk make naon lagam hek. Mangga bae. Nah, ai khutbah mah khutbah kula sok dilagamkeun. Khutbah mah kan mituturan. Kula sok sering nikahkeun ka Serang, loba kori kan, Pandeglang, Banten. Eta biasa maca khutbahna ge make lagam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Gara-gara dilagamkeun. Atuh cak bapana stop can boga wudu kula. Tah ulah ka komat ulah. Salah. Biasa bae khutbah mah khutbah kajunting ahli qiraat ulah diqorikeun. Khutbah tuh ngaranna ge coba urang maca khutbah Jumat. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala. Boh. Acak mustamil. Irfa. Ahmaduhu li jami'il ayati wal ala. Thayyib. Lain gadekeun khutbah tungtung nama. Ulah.
para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, al mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujah. Mukmin nusok maca Quran percis kos buah jeruk sengit ambeuna ngeunah di daharna amis. Sok gerage urang belajar Al-Qur'an timiti letikene abeh lisanna babari dirobahna dibebenerna ai geus aki-aki kieu papan hese kula sok ngadaikeun babacaannya na aing dorakan teh juga ieu Qur'an lamun nyana maca Quran kadang-kadang babelaga peureum gitu hees kadang-kadang mah dicocokan ieu ge aing doraka juga ngadaikeun kos kieu mah ieu ya teu karasa asa bener bae lam yalid wa lam yulad lain qul huwallahu ahad Allahus samad. Iya baca Quran kemari dari kos kieu. Nah dibenerkeun ku kula ngaji, ulah sok kitu. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Balik aja Bang Haji. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Panjang amat somadna. Nah, itu menang. Nah, geus kolot kieu mah hese kajeun bawaeun paeh meureun temennya. Ya Allah ya Rabbi. Nah iyalah innal ladzina yatlunal kitaba masyaallah jelema anu mukmin maca Quran liwaffiyahum ujurahum disampurnakeun ganjaranana dibere pangampura bentukna surga. Cok gerage ka urang di bulan Ramadan geus ulah naon nu dibaca Quran sabar aja na kiai sapoena ulah loba-loba 6.660 ayat sampai sapeting teh ulah loba-loba waduh cenah kiai atuh mah nya Quran lamun embung sapeting tamat Qur'anna geus bae atuh sajuz jadi berarti sapoe sajuz geus 30 poe saku Quran. Sanggup ngaji? Sanggup. Awas zaman teu purut. Cenah teu kuat kiai kula mah lamun sampai sajuz mah kuatna ngan sakadar sampai selembar. Ieu lamun sampai selembar insyaallah lah meureun aya sataun mah tamat. Tuh masalah guys. Teu kuat cenah selembar ge. Kuatna saayat tuh masalah. Saayat guys. Tanggal 1 Ramadan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim sadaqallah guys. isuk tanggal 2 a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallah. Oh masalah. Ini sapoe saayat insyaallah 60 tahun karak tamat. Jadi tere isukan paeh tamat. Anu penting maca cek Kangjeng Nabi ulah datang ka dikosongkeun. Sapoe-sapoe ngabaca Al-Qur'anul Karim macana jam sabaraha ki ana al-lail wa atrafan nahar eta teh bahasa kinayah artina sapoe sapeting ulah dikosongkeun ana al-lail komo ti peuting ya ieu mah atuh geus bariasa urang mamaca Quran supaya leuwih mantep supaya leuwih kageuing eueuh hiji waliullah anu tara maca Quran balae ngan nya nama teu kayahoan maca Qur'anna sok loba nu memperhatikeun ka Haji Pendi ge Haji Pendi siraha maca Quran henteu nya nama teu kayahoan tilok kayahoan nu jelas teu maca teu kayahoan urang lamun memperhatikeun Habib Lutfi iraha maca Qur'anna unggal poe nyana dakwah, unggal poe nyana katatamuan, unggal poe nyana berpikir negara,
berpikir kumaha ieu umat, berpikir kumaha ieu ulama, berpikir kumaha ieu pondok pesantren. Encan pernah bae urang ka Pekalongan nyana keur maca Quran, encan pernah di mobil sugan maca Quran, encan pernah nyana ka Cilongok sugan ngaderes Quran, encan pernah teu maca Quran nyana mah. Zahirna horenganan nyana mah tas sapoe sapeting teh tamat. Kumaha macana? Atuh wallahu alam tanyakeun ka nyana ka ditu. Atawa ka ieu tanyakeun Mang Haji. Kumaha macana sih Mang Haji tilok kadeuleu maca Quran kumaha macana tanyakeun ka nyana. Paling ngajaknya atuh aing maca di mana? Gus Dur teh hafizul Quran ti umur 15 tahun. Mantak dosen-dosen di Mesir karageteun ketika Gus Dur jarang masuk kuliah, begitu asup dites. Sageus dites dibulak-balik. Ayat ieu surat naon? Kemudian sapotong ayat lanjutkeun, langsung ku Gus Dur terus dibulak dibalik. Beres kabeh selesai pertanyaanana ditanya ku Gus Dur dosenna. Dibalikeun. Teu bisa, udah saya yang jadi dosen, situ yang jadi murid saya. Gus Dur tah. Masya Allah. Tapi orang apa pernah neule coba ka Ciganjur pernah baca Quran atuh henteu. Pernah di jalan henteu atuh geus bae. Nya mah bari kieu istilah kumaha geus baca Quran di jero hate. Ya Allah. Aya waliullah. Baheula teh di Baghdad teu kaciri maca Quran. Tapi moal aya hiji wali kajeun buku bage telok baca Quran, moal atuh lain wali telok baca Quran mah. Manya wali main domino. Domino naon? Domino naon? Ya Allah nyahoan gaple cak cenah. Berarti ya budak bandar meureun nya. Tah. Wali Allah teh kan kadang-kadang hukumanana berbeda lantarannya nama geus lain make fikih. Make hakikat geus teu kahartieun mun nyebut Allah beda jeung urang, mun ngahukuman kadang berbeda. Ulah segede wali nu baheula segede Gus Dur ge kamari dipermasalahkeun. Wari ge hampir-hampir Habib Lutfi loba hal-hal anu aneh. Kamari penting pisan kula balik ti mana? Balik ti Kresek ditungguan ku Habib ti Kudus. Sugan kula Habib biasa teh masyaallah horeng Habib anu hese kapanggih. Mamangna Habib Ja'far. Jana mah hese anak dage mun hayang manggihannya hese. Hese lain lalagaan. Nyana nungguan ti jam 10. Kula balik datang ka ditu jam 12 lewat. Kula balik ti dia jam 12 datang ka ditu berarti jam setengah 2. Nyana nungguan ti jam 10. Tapi teu ngomong naon. Nungguan we. Nah, ngobrol. Begitu ngobrol Masya Allah. Lap-lapan ieu. Kadang-kadang kos nyambung, kadang-kadang teu geus apal kula ieu mamangna Habib Ja'far, pan Habib Ja'far hese diajak ngobrol. Ieu ge sarua, keur peuting teh sampai jam 3 ngobrol jeung manehanana. Nah eta teh ahli Al-Qur'anul Karim. Teu eureun-eureun maca Quran jeung maca sholawat. Tapi teu kanyahoan tilok kieu maca Qur'anna sebab geus aya di hate. Geus aya maca tah mantak ke Quran teh ya. Kuari simpen di jero hate. Abeh urang kadeleuna mah urang teh kieu nyantai horenganan keur ngahayal. Iraha nyandung ya. Insyaallah. Ieu maksudna geus kolot ge hayang nyandung mah tolol. Geus kudu rumasa sih geus kolot kos kitu mah. Boro-boro norma nu di imahna ge geus nyahoeun. Lah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, aya waliullah dianggap sasar. Saenggeus dianggap sasar, laporkeun ka pemerintah ka negara. Tewak. Saenggeus tewak di sidang. Ternyata keputusan hakim ieu kudu dibunuh. Eksekusi. Permasalahanana beda akidahna, disebut akidah wahdatul wujud. Cara urang mah di dieu Sunan Kalijaga kan kudu dibunuh lantaran ngaku bahwa dirina Allah.
eta kan geus di luar lantaran perasaan anak alam eueuh. Urang lamun maca Quran bae terus bolak-balik ge berasa nu beda. Sok geura. Sanajan urang yen nu teu ngarti maknana. Sok ge seringan maca Quran. Di isuk datang ka zuhur, di zuhur datang ka asar Quran bae. Ulah aya obrol-obrolna naon saminggu bae bakal beda. Bakal beda. Di Cilogok aya santri kula maca Quran bae kuali stres. Moal nyetreskeun Al-Qur'an mah sebab wahyu. Zikir moal nyetreskeun nu nyetreskeun teh ya maqasidna. Muatan-muatanana Quran mah moal wahyu Allah dijamin. Sebab Al-Qur'an mah zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Zalikal kitab. Oh, cek ahli bilagah mah lam nagelit tazim. Tuh Quran lain kitu ya Quran lain kitu ngamanana Quran anu agung kabina-bina. Wah bahasa Cisoka kabina-bina mah Quran anu agung luhung ulah make tuh Quran jauh ya Quran lain sanajan isim isyarah tapi eta mah lamna li ta'zim Quran wahyu Allah anu maha agung zalikal kitab la raiba fi kaagunganana bakal nimbulkeun moal aya kamangmangan ku agungna moal aya kamangmangan la raiba fi kul sabab sakitu ieu intina Quran hudal lil muttaqin atuh moal nyetreskeun atuh moal ngedankeun moal ngajununkeun sebab hudal lil muttaqin malah nu tatadina kurang cekas jadi cekas malah nu tatadina kurang lempeng jadi lempeng tatadina hideung jadi cekas Al-Qur'an hudal lil muttaqin. Wah anu tatadina teh iman jadi iman tatadina musyrik jadi iman mukmin nu tatadina munafik jadi henteu atuh komo urang mah nu geus mukmin tambahan ku maca Quran terus bolak-balik engke lain deui cahayaan beungeutna. Beda kadel lamun jelema nu sok maca Quran neuleuh ka dieu tuh kiato cahayaan sanajan carang maca Quran tapi cahayaan coba neuleuh ka dieu asana rumek poek aya maca kul huwa ngariung teu ngariung teh nya mah nah ieulah Al-Qur'anul Karim wali kilo kayawan maca Quran aja pendiga sok ka kula kiai sih cenah ira maca Quran deuk naon mikiran aing atuh sia pikiran awak sia goblok deuk na mikiran awak aku jara diperhatikeun we kiai telok baca Quran atuh riweuh-riweuh teuing atuh aing tilok deuk kosok atuh kumaha aing bae kunaon diomong-omong atuh ieu belon teh budak nah iya wali sidang segera sidang eksekusi bunuh begeus sabaraha wali nu dibunuh lain saeutik diurang Syekh Siti Jenar dibunuh pencit nah wali geus dirante dibawa ke tempat eksekusi dek ditayekeun ka luhur ngan lempang diiring nya maca Quran we dibaca kunya pas maca Quran di qalbul Quran Yasin innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un eta ayat bisa kepek bisa pakai pelet eta ayat 40 balik baca innama amruhu 40 balik Yasin 40 balik lain paling mama sasurat Yasin ieu cai nu putih nu asli mun aya cai hujan nu langsung nyokot urang jukut anu dua bae tah naonna kara dauna teunden kadinya set hadiahkeun ila ruhi sarwiti baca Quran a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim terus baca 40 balik engke geus menang 37 bakal muter tah
si jukutna. Nah terus ke tanggal 40 geus siramkeun ka arah Imah Sarwiti. Belah mana di Sarwiti imahna? Bismillahirrahmanirrahim. Sak siramkeun. Peutingna jam 2 ngaranjak. Oh, pendek. Ya Allah. Ieu kamustajaban Yasin lain lalagan. Masya Allah. Ngan hadiahna mah libikeun. Atuh si amelet ngalulu. Bal kaburu ngaji. Mah malibikeun teh rahasia kecuali mere sapi 2. Nah ya wali pas baca eta innama amruhu idza arada terus dibaca dibere ilham ku Gusti Allah dina ilhamna dihareup bakal aya fakir miskin sok maneh siapkeun bere akhirna manehanana ngarenjag ilham ti Allah. Begitu terus bener di juru teh aya seorang fakir keur kieu bementa deui kanyana. Mama muncak urang mah coba abdi pasihan ieu sedengkeun kan endek dieksekusi mah teu mawana naon. Mohon nyana ka hakim Pak Hakim atau ka Algojo hampura kula siap dek dieksekusi dek dibunuh lamun memang ieu kepastian Allah nyangakeun sadaya-daya. Ngan kula endek hayang kapanggih keluarga maksudna ndek menta roti atawa korma atawa naon bae atawa duit dek dibelikeun dek dibikeun tak ka fakir miskin diperbolehkeun ayeuna meuli nyana roti sapotong meulina lantaran sarua kiaina ge walina fakir nu sapotong dibikeun tak ka fakir dibikeun nyana ngadoa masyaallah mudah-mudahan guru kula disalamatkan ku Gusti Allah kulantaran kula asa bunga dibere roti poe ieu ku mama. Masya Allah nikmat jasa lain masalah rotina tapi kebanggaanana lain masalah seubeuh jeung teu seubeuna tapi ieu dijadikeun jimat sebab naon sebab ieu timbul ti leungeun anu zikir ka Allah timbul ti leungeun anu osok maca Quran ka Gusti Allah lain nu dideuleu rotina tapi leungeun nu antel kana rotina. Masya Allah leungeun nu sok baca Quran mah teu beunang sambarangan di sasalaman teu meunang asup sasalaman ka awewe ngajerit teu kuateun coba ge mangaji lamun sasalaman jeung awewe ngajerit kunaon sasanggaleun atuh lain deui leungeun urang lamun naon kitu minum dicekel ieu ku ahli zikir ku ahli Al-Qur'an atuh beda cai lumantak baheula mah lamun aya Habib ka imah almarhum Abah beres dahar kan kokobok kuku gedebikeun apa inum kula masuk daek minum cai kobokan. Masya Allah bray lain nu dideuleu Habibna tapi dideuleu babacaan zikirna jeung Al-Qur'an sok dahar haju kokobok aja pedik bikeun ka dieu hayu ujianana nu tadina cekas jadi laro dedeuleuan jadi kos kieu ye ulah sambarangan ahli Al-Qur'an lain deui. Masya Allah. Nah ieu roti dibikeun jadi kebanggaan ngadoa hakim kan kaget hakim sanggeusna kaget apa laksanakeun ieu eksekusi ditanya heula kan masyarakat mun ceuk bahasa urang mah wahai dulur-dulur kabehan ieu kira-kira kiai ieu jadikeun apa ulah si ieu dibunuh nu tatadina serempak waktu keur di sidang bodoh sebab akidahna teu akur jeung urang bunuh serempak kabeh tapi ketika manehana geus mere roti ke seorang fakir ngadoa ka Gusti Allah dengan perasaan kebanggaan anu tadi jelema eta kene begitu ditanya ku hakim kumaha ieu kira-kira bunuh atau ulah Al-Qur'an lain sambarangan matak di dina ge innal ladzina yatlunal kitab wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnakum nyana bisa nganapakakeun
mere segede roti nu gede mah pohara ieu mah sapotong roti bae bisa nyalametkeun Masya Allah nah ieu lain masalah rotina tetapi ieu hikmah Al-Qur'anul Karim nah loba jelema anu gering ditiup doang sakeun bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim poh inumkan cager jelema nyeri huntu bikin mere ka naon ka Haji Pedi bismillahirrahmanirrahim poh inumkan lu tata dina hiji nyeri huntu 5 atuh teh baca Quran ulah sembarangan tua tiup ilah Al-Qur'anul Karim wahyu Allah zikir ka Allah tasbih ka Allah napas nageh bakal kaambeun seungit ku malaikat jelema nu sok maca Quran malaikat seungit jelema nu sok zikir kaambe seungit coba aja pendek kunaon cek malaikat hiji hangru tilok baca Quran walain deui tah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ialah hikmah Al-Qur'anul Karim mantak cek tadi masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah seungit tiup pada nage seungit kolbu nage seungit maknawi kaambeuna ku batur lain deui karasana ge lain deui sebab di kolbuna aya Al-Qur'anul Karim Masya Allah Karim nah iyalah Al-Qur'an lamun jelema mukmin tilok baca Quran masalul mukmin allazi la yaqra'ul Qur'an masalut tamrah la rihalaha wa ta'muha hulun jelema mukmin anu tara baca Quran percis kos buah korma kumaha korma ambean ku urang moal anu seungit korma mah moal anu seungit korma mah tapi lamun di dahar tetep amis nah lamun aya mukmin jarang baca Qur'anna komo tilok ieu mah jarang nah ieu engke bakalna eueuh ambean jelema teh teu kabeja teu kacarita tapi kelantaran aya imanan keneh tetep bae nyana bisa ngamalkeun kana Al-Qur'anul Karim sanajan tara maca kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah didik anak urang supaya bisaeun maca Al-Qur'anul Karim saenggeusna dididik baca lain sekedar maca keuna hafal tafsir-tafsirna sebab kuari bae di Indonesia ya kuari di samping ayat tafsir Wahabi anu geus disalametkeun ku negara kuari ayat tafsir Syiah ribuan Al-Qur'an nu geus dicitak anu di jerona anti sahabat khusus ka Sayyidina Ali wungkul ilah hati-hati para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah baca Al-Qur'an ulah eureun-eureun atawa ulah dikosongkeun sapoe mah baca ta Al-Qur'an sapoe mah baca sanajan saayat sanajan saya ta salat terutama ta salat abah mah almarhum ulah datang katara dibaca ta salat mah samakro sakumaha mah haji jangan teu samakro sakumaha maca surah wah ieu nu nyandi geus eueuh ye nu jadi geus tadi mah aya kene kuari geus eueuh lah kitulah saina kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah maca Quran anu hebat mah sebenarnya lain nu gancang tapi nu tartil warattilil Qur'ana tartil teh tajwidul huruf ngarapihan huruf jeung ngabaguskeun wukuf di mana waqaf-waqafna munu normal diatur mubtada kudu jeung khobarna fiil kudu jeung fa'ilna syarat kudu jeung jawabna teu meunang papisah eta lamun normal napas-napasna namun teu normal engke diatur tah pengaturan kos gitu kan moal bisa lamun teu diajikeun heula ajikeun anak supaya bisa maca Al-Qur'anul Karim kebelah dieuna
bisa ngahatikeun Quran terus bisa ngamalkeun Al-Quran. Jelema mukmin anu sok baraca Quran ngalaksanakeun salat ikan ngarealisasikeun Al-Quran. Lamun urang nyaritakeun tentang para wali Allah, para solihin, aya nu saquran dibaca, aya anu ngan sakadar nu dipake ka cinta hungkul kumana, aya nu saayat bae ngan saayat bae. Nah ieu ngalaksanakeun salat, urang lamun nyaritakeun Abu Dzar Al-Ghifari emang kumaha gitu. Setelah datang ka Kangjeng Rasul nyuhunkeun ka Kangjeng Rasul, Tuhan Rasul abdi mah hayang dibere resep kana salat, kok ieu salat resep bae. Dina ngalaksanakeun salat teh masyaallah berat perasaan, sedangkan anu berat ngalaksanakeun salat mah eta adalah sifatan munafik. Mukmin mah giat kana salat, lamun urang kusala. Jadi lamun urang teh naon kitu ngaranna geyebet kana salat, eta sifatan jelema munafik. Menta ka Kangjeng Rasul, Tuhan Rasul abdi nyuhunkeun supaya dibere resep ieu kana salat jeung giat kana salat. Coba ku Kangjeng Rasul dicekel tarangna di jampean, dadana dicekel jampean ku Kangjeng. Tes balik Abu Dzar Al-Ghifari balik ka imah, sanggeusna balik salat diberengeun biasa nikmat salat. Kanikmatan salatna aya seorang sahabat nyaba namu ka Abu Dzar Al-Ghifari, sanggeusna nyaba kabeneran cak pamajikanna tuh di mushola, atuh datang kan ka mushola. Ba'da isya datang ke mushola, Abu Dzar ke sholat, Allahu Akbar, ditungguan kunyana eta sholat teu eureun-eureun jeung teu salam-salam, teu eureun-eureun jeung teu salam-salam. Pan biasana 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ini mah teu. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, terus waladhdallin selesai. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil sampai ka sayaqulu karak sujud ruku, subhana rabbiyal azim, naik deui terus rakaat ka sayaqulu sufa, terus selesai datang ka kitu katilu terus bae terus anu namu teh datang ke jam 2 kieu we isi ira eureunna salat teu eureun-eureun terus bae salat, masanya nama geus heuai deui Ibu Abu Dzar mah salat bae terus. Pas datang ke jam 4 kakara kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Karak assalamualaikum guguran baca assalamualaikum waalaikumsalam. Hei Abu Dzar, ieu salat sabaraha rakaat wallahu alam, engke heula ieu sabaraha rakaat wallahu alam cekeun lain pan salat mah beureun 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Eta mah salat TK kos kitu. Salat TK teh Abu Dzar teh bahkan paud bisa ieu mah. Ieu kula mah geus teu make rakaat-rakaat deui ngan dibaca Al-Qur'an di jero salat. Rakaatna geus teu dihitung sabaraha rakaat. Ya Allah ya Rabbi. Kaget eta sahabat Abu Dzar kok ieu bisa kieu kumaha wallahu alam, anugerah ti Gusti Allah. Ieu berkat doa ti Kangjeng Nabi, kula didoaan ieu ku Kangjeng. Terus ieu didoaan ku Kangjeng, akibat tina doa Kangjeng ku ari resep biasa kana salat. Berarti kan boga guru, minta doa ka guru. Ieu mah ka guru lain nya mah pan datang ka kula. Waalaikumsalam. Enon Haji. Dagang aduh. Insyaallah. Haji ku batu musuhna dagang Haji. Kira-kira pakong naon nu kaluarnya. Ya Allah, ieu budak aki-aki masih kene ka pakong keneh bae. Apalah jangan mata pakong segala sanggeus pakong nang Haji. Tuh, Pak. Lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, batur ma Al-Qur'an teh dipake di jero salat. Sageus tak kitu geus teu diitung-itung rakaatna, ukur jeung diri urang. Geus datang ka mana urang salat maghrib teh istiqomah kul yakul. Istiqomah lamun henteu eta gering kul ya jeung kulhu bae masyaallah karim deres kula jeung kulhu ge aya henteu pohoan mah pernah terjadi pan aya jelema
dek berjamaah ke masjid imam eueuh imam ditungguan eueuh culak-cileuk saha ieu sudah jadi kudu jadi imam ya otomatis nu aya ditewak Haji Pendi Haji imam mun aku jadi imam tukang karung henteu ieu mah usah sambong henteu ieu mah haji kami ridho di imaman kumaha haji lu sejen bae sejen bae batur makan kos kitu teh tawadu atuh emang ieu mah bodoh batur makan embung teh tawadu ieu mah emang teu bisa ngan kulantaran didorong lantaran make jas woi atuh kos kori pan siap geus langsung jadi imam Allahu akbar wih tegep Allah Bismillahirrahmanirrahim berapi biasa waladhdallin amin masyarakat kayak jija bagus ya Haji Fendi Masya Allah karim pas baca surat dah poho Bismillahirrahmanirrahim inna maksudnya kan cak makmum teh indek ina anzalna gitu kan apa indek ina atoina apa indek naon kan teu jaho mun kitu mah geus ayat bae karak di bejaan nya makan datang ka inna doang inna naon sih ya Masya Allah hese kan terus kenana kan geus 3 kali inna mun kanyaona inna anzalnahu di bejaan atau inna atoina po bejaan ini mah kan inna doang tapi ayat anu bisa di tukang nebak dalam subaya inna lillahi wa inna ilaihi ya gara-gara poho caknya tuh emang sanu paeh caknya wah teu beres mantak ulah nu sok bodoki jadi imam teu beres ujung-ujungna kan jadi acak-acakan barang ada yang innalillahi nyileuk deui sanu paeh emang caknya kugus dia anu paeh ya Allah